Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasa abdi sareng sikit tika 11 mimpa genep. Langkung ti payun mangga urang sami nyanggakeun puji sareng syukur ka Gusti Allah Maha Suci nu tos masih nikmat sareng hidayahna ka urang sadaya. Shalawat sareng salam mugi dilimpahkeun ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad SAW, ka keluargina, ka sahabatna, dugi ka urang salaku umatna. Hadirin ngandung pika hormat. Dina aya waktos, sim kuring bade ngawatasaran perkara angklung. Nu mana urang sadaya tarang naon angklung teh. Angklung nyaeta alat musik ti Jawa Barat nu dijieun tina potongan awi. Alat musik ieu dibangun ku 2 sampikeun 4 pipa awi nu dihijikeun jadi hiji jeung tali rotan. Pipa awi ieu bakal ngasilkeun nada lamun bingka awina dioyakeun. Kecap angklung asalna tina basa Sunda angklung-angklungan. Nyaeta gerakan para pemain angklung. Sareng tina suara angklung nu dihasilkeun instrumen bambu ieu. Barengan kemajuan angklung, ti bulan November 2010, UNESCO geus ngajeukkeun angklung salaku karya agung warisan budaya lisan jeung non-bendawi manusia. Salah sahiji tempat anu masih ngalestarikeun kabudayaan angklung nyaeta di Saung Ujo nu ayana di Kota Bandung. Ananjakalna, angklung nu marupakeun salah sahiji ciri khas Jawa Barat pernah diaku ku nagara jiran Malaysia. Hal ieu nandakeun yen urang kurang melatihkeun alat musik hiji ieu. Di era modern zaman kiwari, loba budak ngora nu males ngalestarikeun kabudayaan daerahna sorangan. Kuduna mah salaku warga negara Indonesia, khususna urang Sunda, kudu bisa leuwih kenal sareng babarengan ieu biung ngembangkeun angklung ieu. Salaku siswa, urang tiasa ngembangkeun angklung supaya leuwih dikenal ku masyarakat luas. Urang tiasa ngembaruaskeun informasi nu kayan efektif jeung matresep ku jalan nyieun pagelaran nu ngangkat tema budaya Jawa Barat. Contohnya seperti pagelaran angklung nu digabungkeun jeung instrumen lain atau ku jalan nyieun pintonan atau pameran khusus angklung nyaritakeun sajarah angklung, cara nyieunna dugi ka cara mainkeunna. Sakabeh ieu tiasa dilakukan pikeun ngalestarikeun angklung. Hayu urang ngalestarikeun angklung jeung tingkatkeun karesep urang kana angklung. Rupina mun sakitu biantara hati-hati hapunten bila aya cairosan nu salah atau teu meureuna di hate aranjeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.